Pasukan, ayo kumpul. Pasukan baris berbaris paling depan, ayo. Enge kakak, ayo. Enge, ayo. Alut-alutan dari Pajabalan cetrakan damai yang dipimpin langsung Patih Gorda Patilan Patih Gorda Geni. Pasukan baris berbaris, maju. Nyungin nangem ngomol ngorelingan di sisi cai ngorelingan di sisi cai moherang cerita lagi ayo ngomol mantan sinden aku mah Kaloman abdi kaloman kaloman abdi kaloman tetap Pak Haji mama cepat jakadi wajar maneh reka kacai ngajingjing kendi kacai ngajingjing kendi
tunda alut-alutan dari Bajabalan Setra Gandamait. Ngelet ngengkei ngabandalet, ngembat nyatang pinang. Alut-alutan Bajabalan Setra Gandamait lir ibaratkan sela blakiting. Sela artinya batu, blakiting artinya semut. Lir ibaratkan sesemutan yang ngantai di atas batu. Kita tunda dulu, kita ceritakan adanya di marga Sopana. Marga itu jalan, Sopana alas pringkading kuring ngacala, yang adanya Raden Purabaya atau Raden Gatot Kaca, Satria Malajang Tengah, yang tujuannya untuk kepalakan Wati menengok Abimanyu yang hampir 2 minggu enggak sehat, atau Abimanyu yang tersiksa karena sakit, enggak masuk nasi 1 mata, enggak masuk air 1 tetes. Nah inilah rasa kepedulian Gatot Kaca diiring Kilurah Semar Badranaya. Nah inilah kita ceritakan adanya di marga Sopana, tempat Raden Gatot Kaca lan Sapala Putra Kilurah Semar. lain-lain daun awi lanca berama ditawara Wa Semar Badranaya ieu kaula Raden Purabaya wa. lain-lain abaja diri bagja dengan adih meraya bagja dengan diheraya Agan Kakang Semar atau Wa Semar, silakan duduk dulu Wa. Kita istirahat sebelum nyampainya kepalakan Wati yang adanya di Panengah Madukara. Siap. Yang bener atuh pakai topi itu nutupin muka cepot. disimpan di tampayan Benerin dulu itu pot topi, benerin dulu. abang geningan abang abdi hina Agan Astra Jingga, duduk dulu pot, duduk. midamel bae lantaran midamel bae lantaran kemacan
juragan. Seudel juragan. Duduk dulu Del, duduk dulu. Pak, mana si Gareng? Busut Gareng mah ketinggalan jauh Pak. Udah duduk. Harkatna derajat seni Harkatna derajat seni geningan Naonana? Persatuan ulala Bandung situ Bandung situ Bandung situ di sawah masang bandeng Ulah Bandung Ulah Bandung Nusa Kitu Mohon salah silih hampur Mun pating geus cempleng Mikaeli Buhariri Midadan ku saurang bongan harita Nyanggepan naon mama? Hayeuna geus nyalahan pahajianan anu bageus ajong-ajongan ingetan arumasan Nondona harapan harita geus nyalahan pahajianan Aya Neng. nu aya ukur catetan Padahal geus boga carita pahajianan manusia nu kumawasan Ye. Moaban laksana parwe aman mangingkeun saanjeunna Mr. Hai Neng sebut-sebut. kaditu Bogor kadieu Bogor parwe aran araya kabeh Araya kabeh. kaditu kumaha PRW aran kadieu kumaha
Paji Mamat aya neng asih manena asih emot nyaku belana bela kunaon gano ya Pak RT aran nyaku sabarna Pak Haji Mamat aya kanu itu Paji Mamat nyaku bakerna Paji Mamat aya lobak ka Bogor jadi riweuh aduh riweuh aduh riweuh Paji Mamat riweuh neng riweuh di sorangan Mang Embo oge aya begang lain apa naulan kurang dan harapan naulan kasih manena kasih emot aturan apa naulan tunggu-tunggu adinya langan tuh anu salah panaulan anu bagus aya apa naulan neng abdi sorangan apa naulan aduh riweuh loba nu datang goyangin neng goyangin gadi Bogor tadi Bogor bogoh deui wae Mang Embo ke Bogor tuh ada ya kabeh araya kabeh gadi kumaha gadi kumaha wangcut anu bageun loba ka Bogor jadi di aur-aur kanu eta nyaku belana bela naon deui wae neng kanu ieu mancut pasir angin nyaku sabarna kecek kanu itu Paji Mamat nyaku bagerna Paji Mamat di aur-aur loba ka Bogor jadi riweuh apus aduh riweuh aduh riweuh mancut anu mana riweuh di riweuh sorangan